Parantos ketingali calon panganten pameget diri kalawan kulawargina ngalet ngengkei ngabadal kukitu dina satu acan angkatna calon panganten pameget bade di bapakku alengser sinareng sadaya rombongan di Aliyah Ma'arif NU Kadu Gede kalain dihias nganggo hiasan anu apik sanggar rias alfi di Sinangsar. Bismillah abdi ngawinkan kadede ayeuna parantos rawuh dipapat dibagiakeun wilujeng sumping anaki rajaning sadinten nulinggah di Israel jeung di antara tanda-tanda kakawasan Gusti geus diciptakeun aranjeun pasangan hirup di antara aranjeun rasa asih di antara aranjeun sangkan aranjeun aya dina katentreman sampurasun pun sampun wapura manawi tata usaha rumaos waleleda rumaos waleleda sakedap tumut kasada antosan sakedap antosan was jangan parkeun bewara kasakumna balarea pun sampurasun kira babak rombongan wa tingalian wa kade wa sing geus wae kade ngair dede buat capek nyawa anjir kesiap pada nyawa bur payung geura bukakeun bur payung geura bukakeun bur payung geura bukakeun Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah Assalatu wassalamu alaika ya Habib Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah Assalatu wassalamu alaika ya Habib Allah ثنيات الوداع
Para selesai di payune gira bapak gua walengser ta sora-sora bewara sora-sora gook tanggara rejeng bewara pahut hiji subaya lupa sini jatuh kerami aya lun kawanci lupa heut ngeuyeuk kadeudeung aya parantos rauh dipapak dibagiakeun bagea wilujeng sumping calon rajaning sadinteng nuligih di istri ya adaki gira leumpang adaki Sakit